Ngagundukeun acuk yang nyuci kamari sareng ayeuna lanjut titilepan dan ningali cuaca terus mulai redup padahal masih kene tengah hari ieu teh. Karek oge satengah satuan ieu cuaca terus mulai redup jadi ayeuna mah urang langsung sasapu ieu di dieu buruan bisi kaburu kabaseuhan. Ieu teh caritana nama abdi bade titilep di dieu cuman disapukeun heula beh rada bersih tah ayeuna mah urang lanjut ngangkatan elap-elap. Ieu teh elap nama encan garing bener ngan cuman daripada kahujanan urang langsung we simpen kapipirkeun. Da disimpen di dieu ge sok gararing da meureun ka angin-angin matakan abdi pamikeun males mamoe ka payun dipoekeun di dieu ge sok garing da acuk oge. Matakan ayeuna mah ku abdi diangkatan dicanakan ka dieu ka payun nyanakan mah sakedik-sakedik dararidu nyaeta sareng sihana bari diaais dan nyaeta nuju ogoan caritana nama. Tos beres ngangkatan acuk nu dipipir ieu sihana ningali kembang jukut hayang ngala majarna teh ayeuna mah urang langsung we cana ka dieu ka nu bala. Da pami dicarek-carek mah nyaeta ngarewek wae matakankeun we wios asal ulah aya nu nyoco we. Tuh geuningan teu pira tibang kembang jukut meni dipika hayang heuda ari budak mah meureunan resepnya matakan ieu ku abdi dipangalakeun heula sakedik oge padahal ieu nu kieu teh pami nempel kana acuk masuk nararapel geuninganan pararage. Tos we ngalaan kembang jukutna mah ayeuna mah urang lanjut we nyaitan acuk ieu anu tos gararingna. Ieu teh sabenerna mah cuacana masih kene haneut ngan nyaeta dareup rai daripada hariwang mending angkatan we langsung anu gararingna. Ari entos ngampih mah anu garingna moal hariwang teuing meureunan ayeuna mah urang langsung ngamparkeun karpet terus urang langsung we titilep di dieu. Mempeng sihana ayeuna nuju amang sareng aana da geuninganan disauran ku abdi ge kalah hicing wae ayeuna mah urang enggal-enggal we tilepan. Cik bunda-bunda anu pagaweana di imah anu ngurus-ngurus wae nu kieu pernah teu ngarasa bosen ngume-ngume nu kieu. Ari abdi mah osok nyaeta pami pada melanteh lamun abdi tos jenuh tos bosen sok diantepan we heula engkeun we ngagaweana teh ngadaguan emut. Tapi da ayeuna abdi nuju emut urang langsung we beresan langsung kana lomari ulah diingkeunkeun bisi diheureukeun deui ku sihana engkin amuradul deui geura.